salapan. Tah, ieu jatah mana nya? Isuk lamun aya pasien deui bawa ka dieu. Aku sakieu mas. Bawa heula sakit gua. Sakit gua. DP Isuk jatah mana? Ieu jatah si Mas, eta jatah di dinya sakieu. Nya. Cicing ieu mah kerja jatah si Mas. Nya. Cicing. Ini cia. Jatah si Mas. mana sih teh? Aduh, hampura apa ya hampura apa sih? Alah, hampura pasti kapapas deui wae. Kapapas ujungna saeutik. Kamu ini, saya itu jadi naon? Jadi lauk. Hah? Tapi teuna naon, masih kana bisa diakalan. Lumayan keur nguseup. Sok bayangkeun ku Mas Karman. Lamun nguseup pake silet, mah benang-benang. Nu aya laukna kagereut. Kahiji kudu meuli sentoplas jeung betadin, resikona gede pisan. Oh, gini pira aku ngusip make silet. Sumuhun. Baiklah kadiekeun luk dia deh. Aduh, poho. Luk teh geus jadi, lempeng kene encan dibingkengkeun. Isuk solek ka dieu nya. Heuh, nya pira aku aya luk lempengnya. Nya. Isuk sore beres asli. Icuk colek beres pokona mah. Apa-apa Nya. wae. Awas isuk sore can Icuk beres. colek ka dieu deui wae lah, nya beres. Nya. Awas isuk can beres. Babat. Nya icuk colek ka dieu. Nya.